Ari Sugante nyanyi tuh ari gitu mah sarua orang di jangar teuing orang mah teu bisa sabar bawa anak emosian wae. Deketan parawan, deketan jana herang, pasti maneh bakal ngerasa ngora deui. Meni sepaki tomatun banget teh kering di dinya teh. Nya puguh kamari geus dipariksa ka dokter kurang darah cenah mah darahna rendah. Palingan atuh teh badag kitu katinggalina awak teh. Cing atuh sugan boga obat anu manjur supaya gancang darah deui. Gampang atuh obat darah rendah mah teh hese. Nya cing atuh naon obatna? Tah ieu obatna. Goblok saya nanyakeun obat ka kanyuduhan aing. Tuh kan cagerana mah darahna terendah deui. Kunaon ditinggal teh meni cigan bararingung kitu. Teu semangat. Lain bisa pra corona pamajikan urang jadi pinter jualan. Ya ade atuh halus jadi aya kegiatan, pangpangan mah aya penghasilan. Justru urang mah teu atoh malahan jadi pusing. Nah bisa gitu. Justru orang mah atoh mun pamajikan urang jualan teh. Jadi aya jeung nama-nama jajan budak. Pan sisa pra corona urang teu gawe-gawe jadi nganggur. Pamajikan urang we jualan, sabulan ka tukang, kulkas dijual. Minggu kamari TV dijual. Kamari anyar keneh, radio dijual. Rek teu jangar kumaha. Ari Sugante nyanyi tuh ari gitu mah sarua orang di jangar. Hirup teh asa kieu jeung kieu wae. Asa eueuh parobahanana. Masalah we beuki nambahan. Matak jangar kana sirahna oge. Kunaon ari di dinya ngarasula wae. Sabar, sabar. Teuing urang mah teu bisa sabar bawa anak emosian wae. Ya kudu bisa atuh ditahan emosina saeutik-saeutik, diajar sabar. Justru urang menuturkeun emosi mah ngagugu nafsu jadi rumet. Pantes masalah rek nambahan ge. Nya puguh hese rek sabar teh. Asa berat ngalakukeunana. Pasti hese jeung berat sabar mah. Pan geus jelas sabar mah hadiahna ge surga. Dalam sabar babari mah meureun hadiahna ge moal surga meureun. Terus naon atuh hadiahna? Lamun sabar babari mah hadiahna ge moal surga meureun paling oge gelas sarosin atawa payung. Hah? Payung. Rek ka mana ieu? Tangina sisukaneh. Ya sawedan rek gawe. Ka dieu heula atuh, urang ngopi heula. Nyatu geuning lila keneh. Aya kadinya. Ada di mana geuning ayeuna gawe teh? Tadi Cibadak dan ke masang AC. Oh, Yang anda taratang tuh dan biasa kan nitah bangunan. Aya nu titah nyerpis. hade atuh. Di dieu mah ayeuna keur pare heula. Paling isuk gawe deui ge. Dipikir-pikir madan urang siga tuyulnya. Nya kumaha kitu? Sok we geura ti isuk-isuk sampai ka sore jedur neangan duit. Ti penting disusuan. Ah, aya wae Mang Udin mah. Tapi bener oge katanya. Tah, ka ibu-ibu pamihoyong salakina seueur nyanak duit sing sering-sering nyusuan ti penting Naha? ngaras semangat nyangan duitna. Benar. Bener. Dan urang buka babaturan ye. Yang jina cenah gawe teh rek saminggueun. Tapi rek ngestrek 3 minggu
can balik-balik siga nama betah bukan ngora Eta mah aslina pisan Udin wani diriungkeun gitu mah. bener Saha? eta ningan si Asep neng apal teh Oh, eta mah batur orang ngadu kaleci. terbalik kumaha gitu? teu karunya gitu ka pamajikan yang budakna Nu mana? eta nu dipanyanaan dengan imahna teh Oh, di nu didinya. heuh Deket tukang seblaknya. tah di dinya Bener atau apa eta mah? gehel pisan eta budak Mang, boga resep teh hayang panjang umur teh kumaha? gampang eta mah tuh dan Cik atuh bejaan kumaha carana? deketan parawan deketan jana herang pasti maneh bakal ngarasa ngora deui jadi umur panjang Aya wae. Emang gitu bener eta teh? dirinya terpercaya sok cobaan ku dirinya geura Nya tuh kayak orang cobaan. Tah, orang hiji deuk nanya. Amun hayang pondok umur kumaha? gampang pisan eta mah tuh dan deketan pamajikan batur komo pamajikan nu pahenol koma geura Aslina eta teh. asli geura sok cobaan ku dirinya Nah, bisa emang ngurangan umur? nya bisa atuh pan didinya lamun panggih ku salakina ditenggelan sampai ke modar